Kamana atunya ieu hayam hiji deui di kandangan ngadon eueuh. Meng, meng 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 meng. Bandel-bandel teuing da eta hayam mana atunya? Di dieu paingan, di teangan, di hareup. Keur naon di kandang hayam moyah kieu? Nya ngandangan hayam atuh. Kandangan hayam cenah ieu. Di mana teuing ngagaroan hayam ku meng meng meng. Di mana-mana ge ngagaroan ucing meng 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 nabi. Siganti dia. Tiba heula bi, tiba heula ge kitu. Geus lah, ke deui we ngasupkeun hayam malah da geus kolot lin hayamna. Ah geus aki-aki malahan. Heeh. Apaleun meureun balik. Geus kolot mah hidang. Ieu, tulungan urang. Urang teh ditelepon ku babaturan. Manehnana di perusahaanna kurang karyawan hiji. Manehnana butuh nu gawe ti lemur di dieu. Cing pangneangankeun bi. Lah atuh kari si Emo teu daekeun di. Mungeun bieu ge kurang tawaran. Emo mah. Ai maneh hese nya di lemur ayeuna neangan jelema anjir digawe. Duh ampun teuing. Lah gampang kari manggil tim sar geura. Please bi, ya tim sarmah ajang neangan jelema anu kasasar. Ya, ajang neangan jelema anu ti teuleum. Tim sarmah lain neangan jelema anu arek digadag. Ya mongeunnya bi aing serempak deui wae. Ampun teuing. Salah nama aing teh da ieu mah jeung ka dieu sagala. Usah balik Ya, ngagaroan ieu ngagaroan hayam nya. Ade omat ulah meng meng meng. Ya ngagaroan hayam mah kieu ya. Tukut tut 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 gitu. Sok nyampeurkeun dijamin. Lah kemang kesayangan maneh kakala sare geuning. Cangkeul kumaha? Keur naon di berat? Sore-sore ngoprek kembang. Iya kakala sasarean geura kemang geus bosen nangtung kumaha teh. Tas gadang meureun tunduheun. Kemang matara begadang sih teh. Bogaeun jadwal ngarona ai maneh. Geuning maneh. Balik cenah rek enong di dulur maneh cenah. Teu jadi berat ribet ngendong di dulur kosim mah berat. Ribet kumaha? Panapa sorangan di dinya ge kosim baheula keur sakola ge belat anjir karena kalian teh. Naon hubunganna sih teh jeung enong di dulur maneh make jeung kana kakalian sagala. Oh hubunganna kos jeung matematika ai maneh. Ya berat. Beda di ditu mah jeung di urang. Di ditu mah di Banjarsari mah berat. Jadi tamu tehnya 1 kali 24 jam. Wajib lapor eta TKRT. Kosim kan teu apal hiji kali 24. Gunting wae gitu ku aing ceulina ya si kosim ampun teuing. Sim aing yeuh kos. Maneh eta lain dititah ngajumlahkeun. Hiji kali 24 lain. Jeung bari naoge hiji kali 24 mah anger 24 teu nyaho-nyaho acan nu kitu maneh. Yeuh pan di kota mah emang kitu. Maksudna wajib lapor. Hiji teh sapoe maneh di ditu cicing sapoe di dulur maneh lapor ka RT na bikeun KTP. Bisi maneh disangkana teroris. Molor di dulur maneh. Kitu maksudna. Ipuh sieun mah. Minggu satu berat kosim ka ditu ngendongnya. Nganong? Heeh. Oh kade anjir sabaraha hiji kali 24. Bae nanyakeun deui lah. Nying nanyakeun keneh wae eta. Hah, bisa wae ya sia si dalaman. Di mana diceng maneh? Eta Brad. Tas di puskesmas geuning Brad. Gering maneh. Dengerin awak ke kieu Brad Tapi hanjaka kalaceng mah Brad. Ke puskesmas. Nyakal kunaon ieu teh? Kalah reuwas Brad geura Brad. Panaceng teh paranas banget ya Brad. Ari peuting ieu meded Brad. Teu ngarareunah be pokona mah Brad.
Terus cek dokter naon cenah tong deket teuing atuh anjir si tepak aing. Puguh eta brad. Aceng nu mantak reuasna mah brad. Naon? Aceng teh cenah penyakit faktor U brad. Naon nu direuaskeun si teh saroceng? Penyakit faktor U ai maneh? Hah? Kapan gawat meureun brad eta teh geus aceng teh brad. Gawat palebah mana atuh si teh? Hah? Coba brad eta ari faktor langsung kana U di brad. Penyakit berarti geus parah brad. Geus kronis. Terus kudu tina A heula. Terus menurut Aceng eta lamun misalkan di dinya penyakitna enggeus penyakit faktor Z eta Aceng bakal ripuh gitu maksudnya. Ya pasti nya brad. Nying. Kieu teh cek aing oge anjir. Sakola mayar kusuluh teh ya kieu tah guys. Ceng, anu disebut faktor U teh faktor usia. Ngan cek orang mah eta dokter salah memprediksi ceng nya da si saroceng mah paling oge ieu faktor usaha ripuh ceng gering teh bakat ceng keur ripuh kieu mah keur sagala ripuhnya hese neangan duit sagala karasa ceng buuk oge karasana misalah cenah capit oge karasana anjir sing sireumeun sagala karasa we teu gablek duit mah ceng Kronis pisan berarti nya brad aceng. kronis ripuh ya guys ripuh ceng bisa wae ya penyakit kaligata ya kaligata anjing ngaranteun Brad, obat nyeri sirah ke euy. kunaon deh Riut ya sirah ya. naon kujang riot sagala atuh dipake getaranya guys ya sirah jeung aya rieutan sagala Kan orang beting gadang, Brad. gadang geus naon Ngaraguan tunduh. Tapi kakak sareanana gara Brad teu datang-datang tunduhna. ya cek aing ge anjing aing ngawangkong jeung bos Cuplahem aya lieuran guys kuduna bos urang bos ieu nu nginum obat lieur mah bos anu cek di dinya teh geuningan puyer bintang genep geuningan nu bintang teh murag geuningan nya budak dan itah budak kawarna ya guys aya wae anjir bisa wae ya anjir ya reungit cikungunyah ya